Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tina segala nikmat anu atos diberikan ke orang sadaya. Salam serta salam mugi-mugi tercurahkan ka Nabi Muhammad SAW, keluargi, rencang serta pamiluna dugi akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, serta rencangan-rencangan anu abdi hormati. Di kesempatan ayeuna abdi salaku OSIS hoyong nepikeun ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ngajaga kebersihan di lingkungan sekolah mangrupakeun kewajiban haturan sakumna wargi sekolah. Kabeurateun untuk di tempatna serta henteu mencoret-coret tembok sekolah mangrupakeun salah siji ti lobana kagiatan ngajagi ti lobana tindakan ngajagi kebersihan di lingkungan sekolah. Nanging saeur keneh murid atau wargi sekolah liana anu henteu geus kena. Padahal kalawan ngajaga kebersihan di lingkungan sekolah urang bade menangkeun saeur kalintang keuntungan. Contohna, kegiatan diajar ngawulang bade barobah lengkang berenah. Kegiatan lingkungan sekolah barobah kayan asri serta saeur keneh di kumargi eta urang salaku OSIS palai ngayakeun kegiatan Jumat bersih haturan ngawujudkeun lingkungan sekolah anu bersih jeung asri. Kegiatan ieu bade mimiti dilaksanakan dina Minggu Payun. Kegiatan ieu oge dipimpin ku pupuh OSIS sarta direndengkan ku Bapak Ibu guru sangkatanan. Kegiatan kuring ajeng kegiatan Jumat bersih ieu bade ngabantun serta menyadarkan orang yang pentingna ngajagi kebersihan sarta keasrian di lingkungan sekolah. Kuring oge ngharapkeun antusiasme ti para sakumna wargi sekolah haturan melancarnakeun kegiatan ieu. Sakitu ti kuring kirang langkungna menta hapunten. Kitu oge lamun aya lepas saur menta dihapuntenkan. Kuring ajeng orang sadaya hiasa kalawan sae di kegiatan Jumat bersih ieu. Kuring parmios undur salira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.